Nang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak ngagaruntul gulang-guling awak wungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babitaya bedana kana salat lalaora ninggalkeun bari dihaja tilu nu beteungna kembung eusina kuseuneu hurung kana jakat eta embung akhirna bakal kadung ari anu kaopatna geuting ngocor tibamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma gorowong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna 7 jalma teu letahan nyarina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun kau pangeran 8 nuju jungkiran parjina bijilna nahan kana jina dilakonan henteu sieun ku pangeran 8 nu beungeut hideung ari beuteung kembung pisan eusina kuseuneu hurung harta yatim digugulung 10 corob jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma sihungan ari beuteung kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan ari anu ka-12na cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieuna doman bade ngageuing pikiran sina ingat kadauhan
Nabi Muhammad junjungan. Ku maca ieu pepeling, moga sing jadi pangeling nu Gusti anu ngajaring siang wengina diaping.